Aduh, aing keselnya. Apa aing ngerak? Ini caunya ke kebon, belum rasa sih. Ya wae lah, kebon lah. Banyak. Lulus. Mah tamu ya telepon gula mana nanun pangan heula kitunya sugan manggih Mang Delan maksudna Mang Dolan diajak ngopi ku aing malah aing pangan heula lah. Mang Delan, Mang Dolan. Woi, Mang tangguhan. Aja. Anu sih kok naing. Kemana, Mang? Cek kunaon eta? Jadi sisul urang teu kuawa. Susah sih ameta. Anu sih kok naing. Aing tadina mah urang ge ka kebon ieu nempo Mang Dolan meureun. Terus Kena urang ngopi heula ka kebon malah ka di bae. Isu pas sore tah. ngopi. Di warung ti ditu aya barang semok. Beuh, geus ngopi urang ti ditu bae lah aing. Beneran. Hei, super teh barangna. Hei, kumaha barang aing mah ieu? Asal bohong meureun lah. Ih, teu percaya eta kana kana jubur doang kana jubur ke bawah bae. Kan bang Gris Spanyol kan. Itu ya, bodina bohai. Ah, tarawa. Mantap. Hai ge. Eta kana jubur. Hai ge. Saya lagi. Berangkat. Hai Gran, sebelum bang dong koyo Pak Haji. Hei, di mana sih? Jauh amat tadi mah. Itu tuh. Mana? Saya tuturkeun bela aing euy. Tapi yo. Tuh. Ah, kenapa? Ini tempatan ngeliur ya. Coklatnya sih? Itu tadi ya? Tuh dia harus tuh. Tapi lama geus barang. Awas pun tadi deh. Oke, siap ayo. Yuk yuk. Mas kapang bae. Saung mana sih? Tuh udah itu tuh. Masih udah bala ketinggalan. Yo. Aduh. Aing. Pasang tadi kan? Ah, bisa ge. Hei. Gran gak ka tuh? Mau kopina? Hei, gran gak aing yo. Kau aing. Hangen apa yo? Gran tuh. Siang belum lalating dong ucing tingsang bae tuh, Gran. Ya, batok cau. Hau geus saya kedeung ya. Nyin kopi heula ya. Berangkat. Punten. Sering kopi ya, kopi eueuh. Ayo kopi. Aya. Sidukeun teh hiji. Yuk. Turun teh ya. Yuk. Yoi, kan tadi kepal-kepal teuing ye. Bener. Geus direk ka bawah. Kalau ngeduk ya, dinya. Pasaling nanggoan. Oke nya. Segera. Coba. Urang deui, urang kencan. Bener penonton. Mantap, surat tep. Wah, sianya. Maka. Sedap. Oh, bener. Hei, ayo tadi. Ayo tadi barang teh. Aduh, Siap gagalnya aing mah. Ayo jadi tapi Di mana sih? di belak balik tuh. Mantep deh, ge. Itu merupakan dua bae pokoknya nama. Berarti mantep deui nya. Serius yo. Tapi ima itu nomor keduana. Di kedua nanya, supernya. Super bae Oh. pokoknya nama. Hai ke mana? Tang saya. Hei, kopi na bawa kemana? Di bawa kopi na. Kayak dia pula sepebe ya. Oh.
Ih, aing lalu leus yo, sekawa. Mana sih warungna? Hei. Aya geus tuh warungna tuh di ditu tuh. Jangan tadi gagal, anu kode modal mau gagal ieu mah. Tuh warungna tuh, bari itu tuh. Tuh. Mana sih? Tuh, bari itu tuh. Oh, Jero itu. bae pokona mah. Buat lo kalau mah di jero warung bae. Emang bener sih mantep sih. Ih, wahai pokona mah. Sekarang mah dari itu ya. Hei, aing nitipin ya. Ah, Ke toko. ah. Keren ho. Berangkat lah aing geus, terus lah. Berangkat. Jago aing tipu gitu mah dia. Terus sama lihat eta mah. Aing lah. Suka mbak mantap ya lah. Punten. Mangga. Belinan. Awas, udah lihat ieu mah. Kapan. Kopi. Sabaraha? Hah? Hiji bae lah hiji. Hiji. Hiji bae. Mangga. Oh iya, bener mas mantap ya mah yo. Panas, awas Apanya? kadenya. Katanya. Ya. Aing buru-buru mantap kumaha tah mah lihat Pak kontrak itu mah geura di aku aing terkanan. Hei, sia, Kunaon, Mang? nipu aing. Kan terawas, eta mah lihat tah mah. Wah, nipu aing, eta mah lihat bagor. Euy, eta mah pan kuari na meureun. Naon kol terawas, eta mah kawat aing mabok eta mah aing. Ih, Kunaon lobokna? wah aing lihat tah mah aing. Oh. Aing mah. Sak kopi ya. Oh, geus kira. Lah aing ketipu kieu mah ya. Lah, Ladim, openg siapa nu kitu, siapa teu boga tempuan peng siapa. Nu kitu udah kan mantep. Aing mah lihat dusun kitu mah. Aduh, ngacepel dong leugeut. Aing Atuh tanem pon lagi meureun tengah peuting. ye, siang buram mata siapa eta mah. Atuh wajar bae pan tengah peuting ieu leutik beurang meureun kad beurang jalas. Lah, ngopi ke pan aing ieu. Mung deui aing geus teu salahra aing lah. Ngopi ge aing, sembung Geus aing. ge hampura ge aing. Hampura. Aing lah. Hampuranya. Lah aing. Masyaallah aing poho arek enak ka kebon aing yo. Nongkrong cawing lah aing. Ini mah pusing lah. Bener sia mah berbahasa lengkap aing. Hai. Lembas ya. Walah aing dah, jajong bae lah ka ditu ka kebon mah.